Wah, malam ini ketemu rumah kosong di tengah hutan wata. Ini aing ngapruk wa. Jalan kaki wa. Jalan ke jero wa. Assalamualaikum. Wakunti. Aing datang Wakunti. Assalamualaikum. Goblok. Mana dia tak aing tonyok ajik. Assalamualaikum Pak Kunti. Haha ajik. Assalamualaikum Pak Kunti. Mana ku aing suka nih dia. Pel ajik di wae body para ku aing. Iya aya gitu manuk. Ajik ka mana Pak Kunti tak sabuh hanyir kieu bagoy. Ieu mah jelas Kunti nu kieu mah keur nog ieu mah bagoy. Assalamualaikum Pak Kunti. Aji, di wae waktu di kamarana wageuna watuyu atuh sok kade ku aing tadi jiwing teh ceuli sia. Alah bau hanyir ieu mah aji Kunti yakin bau hanyir ieu mah. Jig. Wakunti ya aing neangan sia teka-teka panggih-panggih kieu. Di mana tuh jadi ku sia Wakunti? Imah saya wa euy. Tetep kelil aja kenapa teh euy. Bau hanyir imah jig. Bau hanyir lah. Kunti bikangan bisa nembah hanyir gimana bagoy. Wakunti, bageuna rawa watuyul ka dieu bagoy tak ku aing carehan bisa ditonyok ku aing. Bau hanyir ajeg. Bau hanyir bagoy. Ieu mah euy. Pangandawan Kunti emang geus salah aing mah salah ieu mah pangandawan Kunti bagoy geus kieu mah ieu. Marapas kieu bau hanyir. Ada ya. Kambarana Kunti teh marapas wah hujan aja. Tampilingan ku aing Kunti modal kitu mah. Tuh, di mana-mana ge ku aing diputer teh wae. Ngan bau hanyir rawe mah buat dikarep kieu kuat pas. Agaya mila we aing mah. Marapas wah.